Kangjeng Nabi Musa alaihissalam pelukan. Setelahnya alasan-alasan Kangjeng Nabi Harun jadi lancek. Dendam. Moal aya Rasul dendam. Moal aya Rasul hasud. Moal aya Rasul riya. Diciptakan ku Gusti Allah Kangjeng Rasul seluruh Rasul Nabi seluruh Nabi mulus batin bersih batin jang obor jang lampu di muka bumi mantak lamun urang bisa nuturkeun para Rasul nuturkeun para Nabi dina pada bersih batinna bakal jadi obor bakal jadi lampu sakumaha jadi oborna para Rasul para Nabi. Kiai mimiti dibere ilmu heula ku Allah ilmu Allah dititipkeun di kiai aju terus kiai dakwah jadi obor caang jelema ayana kiai kebelah dieuna kiaina hayang dunia kebelah dieuna hayang agung hayang mulia hayang pangkat ilu di partai ilu di organisasi ilu di macam-macam dengan niat teu ikhlas eta kiai okos lilin kumaha lilin nyaangan batur-batur menikmati kebel-kebel horeng nyanana beak kabeulem anu mantak kiai nu kuari kiai lilin moal kebel modar nyana geus batur caang nyana beak kiai lilin teh jadi kudu cara lampu mercuri caang lampuna tetep masyaallah ngabersihan batin hesek jeung sesele mimiti ulah hayang kalem ku makhluk hayang kalem ku khaliq kok bae capek jas salah setik hayang kalem ku makhluk bae dakwahna ge teu meunang aya camat aju ngalem bae ka camat teu meunang aya bupati ngalem bae ka bupati deureus bab kudu di alam nu teu kudu di alam bae deket gubernur di alam bae padahal nyata-nyata salah ieu kiai anu geus ngalem ka jelema nu salah ieu kiai lilin aya ku ari ge aju ulah-ulah deuleu ka sisi ka gigi atuh sia pokona aya baheulana tuh eta kiai teh kos karitu jadi lampu ongkoh beak ongkoh insyaallah kari ya sejasa ngabersihan tina hasud sejasa al hasud la yasud jelema hasud moal dijadikeun pamimpi hasud batur maju urang gering batur kabari mobil urang bengek batur anu hebat urang anu ngap-ngapan hasud bakos itu capek sirik dengkik pidik aduh parah eueuh Rasul Nabi ditaluturkeun lah hayang akur jeung para Rasul jeung para Nabi lain akur darajatna moal bisa tamat teu bisa diraih ku sasaha mah khusus ketentuan Allah tapi dina pada bersihna mah bisa dengan upaya ai Rasul mah ai Nabi mah geus teu kudu upaya-upaya diciptakeun ku Gusti Allah teh bersih we cenah mah moal aya hasud moal aya sirik pidik dengki teu aya we cenah geus kitu bae diciptakeun ku Gusti Allah ai wali Allah mah dengan upaya ngabersihan diri heula kumaha carana sih hayang ulah hayang kalem ku makhluk hayang ku khaliq we kumaha carana sih ulah hayang ulah hasud kumaha carana sih ulah godob kumaha carana ti godob teh lillah mah masalah bendu karena Allah masalah ulah bendu nafsu urang akan bendu nafsu aya wewe liwat tanya ku orang neng ka mana neng
teu nembal goblok sia tol neraka sia tanya ku bapak terus aku non marah tah pinarakaan goblok biasa lah oh tolol cek teh nafsu hei sia eta marah emang kunaon gitu teu kudu naon tuh atuh sia marah teh kos kitu tah mah hawa nafsu batur mah ditanya bae kadengen bae henteu lawa kamara nyanyi gandeng teu kadenge atuh sing sadar bae siapa engge sagege sadar kunaon dunya teh nembalan atuh meureunana neuleuh sia teh lain jelema kadeuleuhna monyet eta di goblok nganggap monyet gaing ayeuna uak burung tah eta urang teh godop tah benduk tapi aya awewe geulis ku urang ditanya neng ka mana neng oh bade ka payun bade aya naon neng bade balanja ngiring atuh mangga bae senang hate senang nyarekan henteu eta nafsu tah kos kitu tah padahal mah awewena teu make jilbab awewena pingpingna kadeuleu tah nu deuk greget dia tah ku sebab teu make jilbab ku sebab pingpingna diumbar tah kuduna mah bendu teh kadinya ieu teh ku sebab ditanya nembalan seuri bendu-benduan tah eta jelema nu kos kitu bakal dikerebekeun di neraka lamun kieu mah ye goblok si awewe tol kunaon sia nyarekan bangun gregeteun apa teu make jilbab tolol biasa pingpingna kadeuleu goblok mending mun hideung putih tolol aja mah kunaon geus aing kabita aing hayang atuh Gusti Allah ini henteu aing mah pokona mah goblok aing teu aing mah tersep jasa ka nyana sebab teu make jilbab jeung nyana make celana pendek ulah kamara sahanu nyaho aing kamari tas ngobrol jeung nyana kunaon tuh nyana nanyakeun sia nyana nanyakeun sia ka aing teh nyahoeun bahwa sia teh babaturan aing nyana nanyakeun bae malah mah nanyakeun nomor HP-na bener tah tah nafsu mah kos kitu kene bae entah aing mah pokona ditanyakeun nyana datang teh hayang sebab nyana mah tah teu make jilbab aing greget jasa lantaran nyana geus ngarompak kana aturan-aturan Allah nyana kadeuleuan pingping teh hayang mah kajen teh nyana nyampeurkeun tayang tah eta karak bener jadi gregetna karena Allah nyana lantaran ngarompak kayak gitu mah barang ditanyakeun kamari nanyakeun sia nyana nanyakeun nomor HP sia ku aing dibikin kayak geureug sore ge ngapa ge bener taji emang nyana di mana budak anyar kontrakan di anu jijeunya Masya Allah nyana ngadoa malah hampura Gusti dia tolol orang itu bisa ngabedakeun tah nafsu jeung lain nafsu ya Allah ya Rabbi naon sebabna can bisa ngabedakeun can diurus nafsu urang pengurusan nafsu kan ilmu tasawuf melalui jalan thariqah karaknya ieu nafsu ieu lain ieu nafsu ieu lain ieu nafsu ieu lain lamun urang can ngurus kan moal nyaho apa nafsu apa lain apa nafsu alaina lamun urang enggeus ieu nafsu ieu lain engke ge kabawa oh ieu bawa nafsu oh ieu mah lain lamun urang keur ngurusan nafsu urang nafsu bakal kanyahoan ieu nafsu kamilah ieu nafsu radiyah ieu nafsu mutmainnah ieu nafsu ammaratu bisu lantaran urang nak ngurusan ge kanyahoan lamun teu ngurusan tuh moal kanyahoan geus antara nafsu jeung lain nafsuna kanyahoan marah jeung lain marahna kanyahoan ku sorangan lalagaan jeung bebeneranana nyanana ge nyahoeun sorangan ieu mah lalagaan aing mah marah ge ieu mah bebeneran nyana nu utar atur sebab nafsuna diurus lamun teu diurus moal nyaho sakumaha urang kan nafsu setan nya zikir nafsu setan tah ieu setan makhluk dunia makhluk nafsu jeung setan kuari urang ngurusan setan ieu aya cara-cara tersendiri kan setan kuari urang keur dijauhan bakal jaho ieu setan ieu lain ieu setan ieu lain ieu setan ieu geus lamun aya bisikan ge ieu mah setan ieu mah lain geus lamun aya bisikan hati ieu setan ieu lain aya suara kaceuli ieu setan ieu lain sebab naon geus diurusan ku urang aya can diurusan mah urang kakarak ngawirid 3 peuting bae ge Allah nah iya asana iya datang
Mbah diondang-ondang ku maneh ka dieu. Mbah keur aya di Gunung Karangkadenge maneh ngagupay ka Mbah. Nak aya naon nak? Aduh hampura Abah. Sugan teh teu kadenge. Abah pengadeng. Calik atuh Abah di dieu. Mangga. Hayang naon Abah? Abah mah minta kopi pahit bae di gulaan. Tolol si Abah. Kopi pahit pakai gula bloon. Kalau pasar ngomong si Mbah. Eta karek wiridan 2 poe datang nu kitu. Gota goyur. Teu nyaho ieu saha ieu. Eta lain toriko bakos kitu, terutama hikmat. Toriko mah lain. Urad wirid aya ngalombel. Aing naon sia? Ieu aing hadam. Teu kudu dihadaman aing mah. Henteu pan maneh geus maca sholawat geus sababaraha taun kula hadam sholawat. Teu perlu hadam aing mah. Indit dana ka ditu. Setan ge bebeja bau puyang aing gana. Coba kusia. Datang setan. Zikir di penting la ilaha illallah. Biasanya lagi make sesengit tanda sengit. Kayak datang tadi. Maneh ieu waduh terus-terusan zikir wae. Kula sebagai hadam zikir. Saha di dieu? Kula ieu malaikat di luhur langit diutus ku Gusti Allah di tengah hadaman maneh. Ini sia goblok. Cek jangan make kene. Ini sia ka ditu. Ieu mah kula mah malaikat, tinggal malaikat. Sekalipun Jibril, ini sia ka ditu. Goblok sia. Ini tiada ka ditu yo. Teu kuat cara aing ge bener. Aing ngaku malaikat ge kujana diusir bae. Nyahoan. Malaikat pelayan kos kitu datang. Tuh sekali 2 kali. Datang. Kiai geus maca sholawat bae jeung zikir bae kula ieu selalu nang tayungan anjeun. Ka mana bae maneh dipayungan ku kaula. Deuk hayang naon bae kaula beuh kula teh terus ngahadaman dititah ku Gusti Allah. Tolol goblok. Jurig sia. Ini sia ka ditu. Ini. Nyaho aing sia jurig newo-newo goblok sia. Sia ngajurig-jurig ka aing pan aing parentah Allah. Aing mah geus langsung ka Allah bae. Geus teu perlu ka jurig-jurig aing mah geus. Setan sia ka ditu. Ini jauhan ate. Sebab naon? Kapan ketika urang miceunnan makhluk geus jelas makhluk teh manusia. Ketika urang miceunnan dunia geus jelas dunia teh materi. Ketika urang deuk miceunnan setan, bisikan-bisikan jeung penampakan-penampakan teh bakal kajahoan ieu setan. Itu ada lain kos kitu. Ada malaikat lain kos kitu. Setan anu sok ka urang datang. Ada mah tilok bebeja. Ada mah ketika urang keur urgen. Urang lempang, kemudian hujan gede, ngebutuhkeun ka ditu, kemudian hayang ulah kahujanan, engke ku Gusti Allah melalui malaikat set, hujan aya tapi urang teu kahujanan. Henteu kudu bebeja. Teu kudu bebeja tah, hadam mah hadam, setan mah bebeja bae eta. Aya nu cara tadi. Boh, tah kuti anak nyata-nyata tah mah. Tah urang bakal ngajawab dan mantap lamun teu bertoriko bertekan teu kajauhan bae. Jelema tasawuf teu bertoriko berarti rohan. Jelema bertoriko tasawufan, roh aya jasadan. Kudu akur nya nasawuf nya norekat. Karak tegep lempangna tegep. Lamun jelema nasawuf teu norekat ka sapeker-sapeker haram. Ulah ka disalahkeun ngan nyana nasawuf henteu norekat moal wusul ilallah. Kadituna ieu bidah itu bidah ieu bidah itu bidah ieu teu nyahorohna. Samarukna sapeker jadi hahalak. Batin kudu diurusan.
naon hartina sapira sapeker, naon hartina sapira mobil, naon hartina sapira TV, sapira HP, batin. Ketika batin baik kurang diurusan zahir bante akekok. Akekok atuh ka di Allah, ka ditu Allah, ka di Allah, ka ditu Allah aing ready terus. Akekok. Kudu diakur ge tasawuf, jeung tarekat garak mantep. Jadi geus eueuh suuzon-suuzonan endeu ka Allah cara zahirna make syariat kikih, cara batinna make Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Hikam atawa melalui guru-guruna garak mantep. Geus berangkat ka Allah sorangan melalui syariat di jerona thariqah tegep hirup kajen kukumaha. Ye, kos profesor. Artinya lempang dengan lenggang anu pasti. Mantep. Ketika asup kasabar subur, tilok dibuka sendalna. Tegep. Coba Haji Pendi. Kita ngaranna teu tegep. Asup kasabar subur, tinggalkan sendal pajar masjid. Naik kereta ditinggalkan. Dekat Jogja, sendal ditinggalkan di Jakarta, di Beos. Begitu turun di Jogja, sendal ke mana? Atuh datang ka ieu ge mal pagi. Mal pagi. Teu masarua jeung tadi teh alhamdulillah geus bisa tahajud berang peuting bolon. Hei bodoh-bodoh bae. Lah. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam marah. Lillah kade sing hade ulah dianggap marah na marah nafsu kade. Kulantaran lillahi ta'ala setelah nyaho Kangjeng Nabi Harun itu ya nyana dakwah ngan teu kuat dipeluk didoakeun doana diabadikeun ku Gusti Allah dina Al-Qur'anul Karim. Ketika orang maca doa ieu ingat ka Kangjeng Nabi Musa ketika meluk Kangjeng Nabi Harun alaihi salam. Rabbi firli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Masya Allah indah jasa Gusti hampura abdi oge hampura dulur abdi nu nami Harun jeung abdi sadaya abdi Kangjeng Nabi Harun jeung umat-umat abdi asupkeun fi rahmatika dina rahmat Gusti da Gusti mah arhamur rahimin. Mantep. Nah, kumaha ku ari jelema-jelema nu kena fitnah ketika Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah tita munajat selama 40 poe kaum Kangjeng Nabi Musa nu dititipkeun ka Kangjeng Nabi Harun alaihi salam nu jadi lanceuk ternyata kena fitnah ku ngaran Musa Samiri nyana nyiptakeun ijol jelema belok nyembah ka anak sapi dengan bahasa hadza ilahukum wa ilahu Musa. Yo pangeran aranjeun kabeh jeung pangeran Musa. Musa moal balik deui. Musa mah pangeranna geus dititipkeun ka urang kabehan. Yuk urang sembah brak jelema ibadah sujud kabeh ka anak sapi. Masya Allah. Jol Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Musa marah sakumaha kamari. Akhirna alhamdulillahirabbil alamin bisa terkendali Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun rapi. Kitu keneh umat-umatna alhamdulillah bisa dijahit deui, diangkat deui, dilempengkeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam supaya benar-benar ibadah sesuai jeung diibadahanna ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan horenganan jelema-jelema anu tadina kena fitnah Musa Samiri di dieu kena ancaman Gusti Allah ngajelaskeun dina ayat ieu innal ladzina ittakhadul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbihim
wadillatun fil hayatid dunya sanjaknya na jelema anu ngajadikeun anak pedet anak sapi ane pedet dijadikeun ilahan sebagai sesembahan sebagai pangeran bakal dibere dua ketentuan nomor kahiji sayanaluhum godobun bakal dikenakan murka Allah yana siksa mirrabihim ti pangeran. Nomor kedua wadillatun fil hayatid dunya bakal diberi kahinaan salila hirup di dunia terus datang ka kiamat. Allah kan mun teu tobat gisfa'udhibu bil amri biqatli anfusihim waduribat alaihim dhillah ila yaumil qiyamah. Cekang yang Nabi Musa, wahai kaum-kaum kaula, wahai hamba-hamba Allah, dengan fitnah anu datang ke anjeun, dengan segala keistimewaan Musa Samiri membujuk anjeun, maka anjeun kudu tobat aranjeun kabeh ka Gusti Allah. Mun daraek tobat Allah ngahampura. Cara tobatna kumaha cekau? Eueuh deui tobatna. Engke tengah peuting poek mongkleng buta rata. Maneh kabeh dibere pedang. Tidinya kabeh jelema nu nyembah ka pedet titah ngabunuh diri. Dengan pedang di tengah-tengah nu poek. Ayo geus kupat kapit batur baehan maneh baehan batur. Lamun maneh encan kapaehan keleh maneh nubles sorangan etalah tobat. Ya Allah ya Rabbi, di zaman baheula mah tobat teh seperti kos kitu ku pohara-pohara teh. Kebiadaban jeung kabangkawarahan teh di mana tobat teh kos kararitu di zaman Kangjeng Nabi Musa. Di zaman urang mah kuari zaman Kangjeng Nabi urang eueuh kitu. Andai kata aya jelema zina kemudian nyana teu ngaku bahkan sunah ulah ngaku. Heum bae geus ku sorangan kumaha Allah bae engke di akhirat. Bahkan bisa-bisa dihampura ku Gusti Allah di umat Kangjeng Nabi Muhammad mah asal nyaan tobatna. Padahal nyana geus sababaraha kali zina ulah ngaku, ulah sok ngomongkeun zina ulah. Geus bae komo di negara Indonesia mah keur mah negara demokrasi teu diperlakukeun hukum-hukum Islam. Geus we antepkeun ulah ngaku zina. Duh Gusti abdi keur ngora zina. Duh Gusti abdi keur ngora mabok. Ka Gusti bae. Kababaturan ulah ngomong, kababaturan ulah carita hanya Gusti bae nu apal. Babaturan abdi nu apal ge ku abdi geus ditutupan ulah sok dongeng-dongeng manehna baheula sok mabok. Ulah dongeng-dongeng baheula sok zina. Geus ka Gusti Maha Uninga. Hampura abdi geus ka Allah sunah tanyana teh ulah carita ka batur jeung ulah bebeja cukup bae ka Gusti Allah komo di negara urang aju kumaha engke di akhirat insyaallah dihampura Allah Maha sagala-gala dengan deudeuna ka Kangjeng Nabi urang Allah neuleuh Kangjeng Nabi urangna neuleuh urangna mah meureun gregeteun tapi neuleuh Kangjeng Nabina. Numantak Kangjeng Nabi mah deudeuheun jasa ka umatna nu kumaha ge nu penting mah iman ka Allah, iman ka anjeunna geus dijahit aya syafaatil uzma. Muntak ulah bebeja. Dalamun bebeja batal. Beuh aing keur ngora mah. Beuh awewe nu mana ku aing. Nuh hiji acan nu ditumpakan ku aing. Ulah sok bebeja kitu lah. Jawara tinggal jawara geus tobat ka Gusti Allah. Nah, ini di zaman Kangjeng Nabi Musa makan seperti atakan pohara jasa. Hiji bil amri biqatli anfusihim. Nomor kedua, wadribat alaihim dzillatu ila yaumil qiyamah. Bakal dikenakeun kahinaan datang ka poe kiamatnya. Masya Allah. Itulah wa kadzalika najzil muftarin. Jelema-jelema anu nyin ulah bohong musyrikeun ka Allah jeung liana ieu bakal dibalas sarua seperti eta lain di zaman Kangjeng Nabi Musa bae di zaman urang
cuman cara nabe hanya Allah nu nyaho. Karena geus keterlaluan, yana terus-terusan bae berzina mabok, yana terus-terusan bae korupsi jeung maling. Kiai geus teu didengekeun. Kiai geus eueuh anu didengekeun. Dakwah-dakwah kiai teh geus diantepkeun. Wah, berarti cek Gusti Allah ieu geus buang ka warah jasa, gempakeun, gempa. Kina. Tsunamikeun. Beliunkeun. Eta teh setelah kiai dakwah teu didengekeun seperti eta. Sebab baheula mah langsung bodoh diri. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Tinggal Kangjeng Nabi Musa kuari diinstruksikeun ku Gusti Allah tita ngabunuh pedet. Musa samirina mah geus kabur nya nama barang ngadenge Kangjeng Nabi Musa turun ti Gunung Tursina aya deui di negeri Israel. Musa samiri lumpat terbirit-birit lantaran nyaho kana kagagahan Kangjeng Nabi Musa boro-boro sepantar Firaun jeung para tentarana kandas ngalawan Kangjeng Nabi Musa. Lantaran dideulekeun ku Kangjeng Nabi Musa musuh ngajengkang asal dideuleuk ngajengkang. Kangjeng Nabi Musa lain lalagan marah ngebul sirahna bakal hurung ka deuleu ka luhur. Ampun tah si Gusti Allah ciptakeun makhluk haram. Lamun ayana naon? Boro-boro mobil kontainer tah leutik jasa mun aya mobil kontainer ngaguling ka jurang 12 meter ka handap. Kangjeng Nabi Musa mah ngan ku curug doang diangkat. Set. Lamun kuari aya Kangjeng Nabi Musa haju gergeteun ka urang sagede urang dipencet doang punya. Keluar jeung tai-taina kabeh. Kagere wae gagah-gagah teh sih Masya Allah. Cek Gusti Allah Musa ijo supaya aman di negeri, supaya aman di dunia, di mana bae paham. Kangjeng Nabi Musa ngainstruksikeun rakyat. Wahai rakyat, setelah ranjeun tobat ka Gusti Allah, kembali iman ke Allah jeung ka Rasul Allah kaula. Ibadah anu tentram supaya aman. Teangan eta anak sapi bawa ka dia urang pajit. Di teangan, Masya Allah horenganan hese jasa ditewak. Sababaraha jawara anu newak anak pedet hese bae. Benang ku benangna lesang ditewakna. Sakitu ayana euy dijaring ku kumaha ge jaring pararega. Paingan di pangeranan orenganan gagah eta mah anak pedet. Wara tuh. Sasada anu sakitu hebatna benang teu bisa dicekal di jaring pararegat. Lapor ka Kangjeng Nabi Musa. Ya Musa Rasulullah. Ayo. Pedet teu benang-benang. Dewa amat sia. Tewa kabek. Teu bisa kami. Ulah kusorangan atuh kulobat. Geus berusaha kabing ngajaring tetep bae jaring pararegat. Jaring atuh make rante teh kudu dibejaan ku kami ge geus dirante tetep bae rante pararegat kabeh. Musa samirina ka mana? Geus teu kacaritakeun teh urusan tuan bae ka ditu. Bebaskeun abek. Sia main bebas-bebaskeun bae teangan ku sia. Hese tuan ieu newak pedet. Des. Cek Kangjeng Nabi Musa, di mana eta pedet? Bedakeun ka kaula. Kula bakal newak. Langsung diteangan. Aya di pinggir gunung. Bejakeun ka Kangjeng Nabi Musa. Ya Musa. Tuh di handapan gunung. Kula ka ditu. Langsung Kangjeng Nabi Musa datang ka ditu. Ditonton ku penggede, pembesar lantarannya geus seleh newakna Pak. Seleh newak coba Musa ku cara kumaha. Nangoh bae anak sapi teh.
begitu dulu ka Kangjeng Nabi Musa eta sapi naik ka luhur tet ka luhur gunung cak Kangjeng Nabi Musa sia naik ka luhur ku aing diragageun sia paeh sia lamun sia cicing bae ditewak ku aing dipencit sia yo atuh eta kunapi culak cileuk wah eta tontonan anu hebat jasa lantaran geus teu bisa ditewak ku sasa tinggal Kangjeng Nabi Musa datang ka dinya jada naek ka luhur ulah naek sia ku aing tewak sia kajen ku kumaha ge nah ku Kangjeng Nabi Musa langsung ditekan begitu ditekan cicing bae ieu tah dibaca ayat innal ladzina ittakhadul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin urang ge lamun aya kebo nakal bacakeun ieu siapa dibere wiridan bangun teu percaya ka aing jihid badak kula orang ngalawan kiai memang kumaha gitu ayat-ayat lamun geus digunakeun ku kiai masyaallah lain lalawara baca ayat ieu bacakeun ayat ieu aya sapi ngakal bacakeun ayat ieu aya kuda ngakal bacakeun ayat ieu aya naon bae nu rek ngahantem ka urang bacakeun ayat ieu jawara bangkawara ka urang anggap urang ieu teh pedet sia diuk sia bacakeun ayat ieu awewe ngakal bacakeun ayat pedet sia ujian ada nurut nu di luar tuh nyaho lamun kebo dek dipencit haju hese di talianana bacakeun ayat ieu Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina ittakhadul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin ci Tuhan leungeun urang tah po ci Tuhan mun loba ci urang usapkeun tah kadinya tah ka hulu kebo hulu kebo usap hulu make cidunu tadi tah sok cobaan beneran ieu Mas beneran ieu lain lalaga ini lain lalaga ciduan kuek enggeus yo geura talian nur ieu jampena lain lalaga naon bae awewe teu nurut ka urang bacakeun innal ladzina ittakhadhul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin usapkeun ka embunanana nurut ujianana aduh ya jawara menjawara bacakeun ku urang jawara marah ka urang nyada tulak cangkeng geus lain di dieu tenang ulah gimbir saeutik-eutik acan ieu ayat dibacakeun ku urang Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina ittakhadhul ajla sayanuluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil sia ya kurang itu Waldekeun aja kumaha ge nya. Ayat ieu mah kumaha gitu. Lain lalawar. Ye. Tah kiai geus jahok wari carana diwirid ulah loba-loba sapeting diwirid 625 puasa 113 poe
siapa yang manjur mau puasa oh tidak tuna yang manjur untuk puasa oh tidak tuna kudu puasa bae tetep bae masih kena aya ulah wakadi cari ulah wakadi naon ngaranna diwirid masih kena aya syarat-syarat nu lain hadiah dan lain sebagainya coba cenah kieu itu wah tuh mah kudu ojol jeung sapi wiridan eta mah iya bakir carita pan itu maknana sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid hina fil hayatid tah wa zillatun fil hayatid jadi hina sia hina teh eleh berarti kan langsung Kangjeng Nabi Musa naik cekel ku Kangjeng Nabi Musa eta anak sapi beheungna maka nu dicekel tetap sageus teh beheungna teu berdaya eta anak sapi dijengjing ku Kangjeng Nabi Musa eta kabeh kaum nareulekeun buaga amat hati Kangjeng Nabi Musa sakumaha ngajingjing anak kotok apan gede anak sapi mah tuh Kangjeng kumaha ge mun kitu anak kotok bebek lah bebek soang ka harti lah soang kajen tengku kumaha ge atawa embe ka harti ieu bakat anak sapi cekel beheungna bawa ku Kangjeng Nabi Musa datang ke kota Kangjeng Nabi Musa langsung nyokot bedog pencet ku Kangjeng terus getihna dikumpulkan dibawa ke laut Yordan dibawa ke laut langsung jelema-jelema anu encan tobat kita nginum cai laut eta begitu nginum cai laut nu tadi teh langsung mual kalaluar cai ti ceuli ti irung ti mata ti unggal-unggal liang ulah lalawara tuh mendak lamun aya jelema maling geus sarua bae aya jelema maling hayang kanyawan pamalingan bacakeun ayat ieu Bismillahirrahmanirrahim innal ladzina takhadul ajla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa zillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin coba aya sabaraha urang dicurigakeun inum aya 10-an inum tak henteu nanaon maksudnya teh aya pengaruh naon apa nih teh naon horeng nu malingna kiai atuh paingan atuh batur wareakeun horeng nyana pamalinganana da ieu ayat lain lalagan gagah da pohara jasa masyaallah والذين اتخذوا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم والله alam bimaradi sanya jelema ari jelema anu beramal ngagawean kana amal-amal goreng tuluy tobat iya nyabut di tindak kagorengan mimba dia sabada manehna ngalaksakeun geung kagorengan ajwa amanu ngimankeun ka Allah babari jeung Allah mah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim sanya pangeran anjeun min ba'diha sabada tobat yakin pisan ngahampura tur dedeh jeung nya nginahin urang boga pangeran Allah mantep jasa urang tadina kurang beramal bahkan urang baheulana teh kungsi kabair ngaranna ge pergaulan aya mabokan aya zinahan aya malingan ieu mah asalna mah dosa panggedena aing nyundul dosa aing ka langit loba-lobana dosa ulah leutik tobat ke Allah tuturkeun ayat ieu boro-boro kakarak zina kakarak mabok cacak-cacak musyrik nu tadi ngaibadahan ti Allah teh pindah ka pedet balik kuari tobat Allah ngapura eta kan geus kaluar tina aturan sabenerna mah puja pangeran teh dianggap pangeran Allah teh kuari mah dianggap deui pangeran dihampura bae ku Gusti atuh komo ieu kakarak ge mabok kakarake zina, kakarake maling, tobat ke Allah,
atuh dihampura jasa asalnya tobat da moal balik deui aing ngarasa aing teh salah baheula aing mabok aing ngarasa jasa salah baheula aing zina aing ngarasa jasa salah dek dikukumahakeun nyangakeun ka Gusti Allah nu bogan aing baheula mah keur apeng-apengan aing teh dipelintir ku nafsu ayeuna mah aing anu melintir nafsu aing baheula mah geus pokona mah jadi jurig bae pokona mah lain jadi jelema kuari tobat ka Gusti Allah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim maha hampura Gusti Allah mah babar asalnya mun tobat tina maling kembali ke tobat urang tina zina ulah loba omong tobat urang tina mabok geus urang tafakuran aya sesa-sesa urut baheula urang teh keur jadi jawara maling anu kembalikeun lamun ingat lamun teu ingat bikeun ka fakir miskin beres geus sirup ka Allah bae moal kebeli asana aing bae urusanna jeung Allah sedengkeun Allah inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim walamma sakata wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا شهيدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد